Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi yoga pangestu di kelas 10 MIPA hiji bade ngawawancara dulur abdi. Mangga nepangkeun. Kepangkeun wasta abdi Muhammad Rizky. Di dia abdi bade nanyakeun babaraha pertanyaan. Pertanyaan nu kahiji. Hari ayeuna anjeun teh sibuk kumaha? Abdi sibuk ieu we daring belajar online di imah. Nu kadua ari keluh kesah anjeun ka COVID-19 teh naon? Nya keluh kesah abdi ayeuna mah kaluarna hese kudu make masker jeung uangnya berkurang. Nu katilu menurut anjeun kumaha cara ngurangkeun penyebaran COVID-19 teh? Nah, anu kahiji ka mana-mana kudu make masker. Nu kadua mun ka mana-mana oge kudu jaga jarak. Jeung nu katilu ka mana-mana kudu mawa hand sanitizer. Nu kaopat pelajaran naon nu anjeun ambil semenjak ayeuna COVID-19? Abdi jadi lebih disiplin tentang kesehatan, jeung abdi jadi waspada tentang penyakit-penyakit nu aya di luar. Pertanyaan nu terakhir. Harapan anjeun kumaha tentang COVID-19 teh? Nah, semoga corona jadi lebih reda jeung arang bisa ke sekolah. Sakitu wae paling nu abdi tanyakeun. Jadi wawancara nate dicukupkeun we nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.